Wilujeng enjing pamirsa, datang deui sareng abdi Jamila Krisna Putri dina program Indonesia News Pagi. Pikeun nepikeun warta panganyana na paling up to date ngeunaan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dileler Order of the Sun of Peru nalika nganjang ke Palelio de Gobierno 50 Palace dina Kemis sore waktu lokal. Salian teh eta aya sababaraha agenda anu dilaksanakeun ku Presiden Prabowo nalika kunjunganna ke Peru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ngadatangan resmi ke Republik Peru dina Kemis 14 November 2024. Nalika sumping di Istana Pemerintah Peru sekitar kalangkang satungtung waktu lokal. Presiden Prabowo disambut ku Kepala Protokol Negara Peru, Luis Escalante Schuller, sareng Kepala Militer Kasa Peru. Dina upacara sambutan, dua presiden babarengan ngahormat lagu kebangsaan unggal negara. Dimimpitian ku Indonesia Raya terus ku Somos Libres. Sanggeus eta mararehna ngawanohkeun delegasi negara masing-masing. Presiden Prabowo ngawanohkeun delegasi Indonesia anu dituturkeun ku bubuka delegasi Peru. Oge marengan Presiden Prabowo dina kunjungan eta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Penasehat Khusus Presiden Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman, sareng Duta Besar Republik Indonesia di Lima, Ricky Suhendar. Kunjungan ditutup ku pernyataan pers gabungan di mana dua presiden sapuk pikeun ningkatkeun gawe babarengan dina sagala rupa widang. Presiden dina baluarte nyandak Presiden Prabowo ka beranda karaton minangka tanda hormat. Informasi ieu nyimpulkeun rapat urang ayeuna. Abdi Jamila Krisna Putri pamit sareng ninggali anjeun.